tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Ieu dongeng karangan Koswara. Mitra anu mulia, kocapkeun teu jauh ti wangunan gedong Den Sukmawati. Gedong nu nyang hareup ngetan dina palebah rungkun jarong nu hieum harita aya tangtungan tilu urang jalma nu tita tadi ti barang meletek sarangenge. Ngawaskeun ka palebah gedongna Den Sukmawati. Maranehna cengkat tina panyumputanana barang tetela nu diawaskeun asup ka jero wangunan imah ningalkeun teras gedong. Nutiluan harita para mitra sadaya pating kuciwes. Atuh ngomong pating kuciwes ngomong anu pangheulana ngomong tetela tangtungan saurang nini-nini anu pakeanana para wargi sadaya. Harita teh geus butut nganajan geus nini-nini harita mah ngomong biasa. Da pugu jadi nini-nini sote manehna keur nyamur dasanya nama teu kolot-kolot teuing. Odet oge hidap udi. Apa henteu kalalaki nu biasa asup ka jero imah marengan si Nyai nu tita tadi lila moyan di teras? Apal hidup duaan ka maranehna? Teu bi loh. Abi geus teu apal bi. Teh mah nu duaan tangtungan dua urang lalaki tetela manehna nyaeta geuning si Odet jeung Udi. Ari eta bi Ocoh apal henteu? Si Odet tumanya ka eta si Nini tetela geuning bi Ocoh. Ngan ku hasiatna cai pancawarna. Bari dibarengan ku ilmu panemu Eyang Sukmarasa bi Ocoh kaayaan persis siga nini-nini nusanya Nabi Ocoh harita gancang nemalan. Nu matak henteu Odet teu apal ibi mah. Da basa kamari ka dieu asa can aya lalaki kitu mah. Ibi salila ngintip di dieu teu kungsi nempo lalaki nu bieu katempo ku bibi. Duh, sahanya araneh teuing. Buka dubi lah kada uing mah apa lah tu. Ayeuna naha geus waktuna atawa acan. Bibi kaditu, bibi rek ngalaksanakeun pamaksudan. Aduh, ulah waka bibi lah, urang daguan heula sakedeung deui. Jeung herana teh uing mah nyaeta si bibi, bet ari Den Sukmawati teu katinggal ditinggalinya. Nya bet eueuh geuning da basa ti heula mah kapan? Sok nangkring we di teras imah ai wayah kieu teh. Harita tuluy si Udi nyarita. Di jero sigana mah berenya. Di lantaran ka uing mah kana tangtu ya apaleun ieu nya. Den Sukmawati nu watak uing mah jeung si Udi rek di dieu heula kabeneran tu belah kaler aya saung. Jadi mun hujan atawa hayang sare nu dipeuting teh uing jeung Udi rek cicing we di saung. Tuh katingali ti dieu aya saung bitu. Si Odet ngalieu ka belah kaler. Nya aya wangunan saung leutik belah dinya. Nya mending kitu we pan bibi ge. Keur saheulana mah arek api-api nu butuh ku pagawean susuganan bisa ditarima. Engke mun geus aya kasempetan kakara nyieun tindakan. Syukur-syukur mun Nyi Titi jeung Nina bisa diajak bebarengan. Bi sigana mah moal waka apaleun ieu mah nya. Pokona malah si Odet ngomong bari ngarenyu bi Ocoh heran. Can ngarti kana ucapan si Odet can anggeus. Saha nu moal apaleun ka bibi teh cing saha? Eta Nyina jeung Nyi Titi alah. Kumaha mun kitu bi? Ahkeun bae syukur-syukur gitu apaleun ngarah bisa leuwih laluasa dina ngoning urang ngalaksanakeun tugas ti Eyang Sukmarasa. Nya kitu bibi ge moal nerangkeun kaayaan bibi nusanyana ka maranehanana. Jadi bibi teh baris nerangkeun kaayaan bibi salaku Nini Icih kitu. Nini Icih nu butuh ku pagawean. Kade bi sing alus ngomong ye. Sing jiga sora nini-nini ngarep percaya. Beres piraku ibi teu bisa niru-niru sora nini-nini. Nah meni lilanya nu ka jero teh can kaluar deui. Moal kitu aya naon-naon di jerona. Ngomong kitu Nabi Ocoh nu salin rupa jadi nini-nini. Bari paneuteupna seukeutna keur manco ka palebah teras gedong Den Sukmawati. Lain bae bi Ocoh nu ngarasa melang jeung ngadadak hariwang, tapi oge si Odet jeung Udi maranehna ge marelong panona ka palebah wangunan gedong dibarengan ku hate anu ngarasa heran ku ayana lalaki nu tadi asup babarengan jeung Nyi Titi jeung Nyi Ana lila can kaluar deui. Nya bi nyer-nyer pi kamelangeun we lah nya. Lawan mun aya naon mah meureunna ge sok ngajerit atuh atawa ngoceak dek. Ieu mah panjempe geuning eueuh soral kucat kecet naon-naon. Nya dinya lah.
keun wae atuh urang dagoan sakedeung susuganan kalaluar deui. Jeung sugan we Nen Sukmawati katempo aya kaluar. Najan kitu urang kadenya kudu tetep waspada. Iatna jeung ceuk Eyang Sukma rasa ge kudu carincing page kancing, saringset page iket. Jadi najan kitu kadenya ye, pokona mah urang kudu siap sadia bisi aya kajadian nu teu diharepkeun. Kitu bisi aya siku si bulu-bulu mau ngamuk gajah mata. Bioco mere papatah kanuduaan. Ya uing mah tadi ge iatna taki-taki tu bi. Sami uing bi, saya gal aya naon-naon pokona mah. Tenang we teu kudu seuremutan lah, beres. Temal Udi deui ngaregeurkeun kana hate Bioco nu keur ditapu ku kasalempang jeung kahariwang. Geus kitu majep taya di nu ngaromong kaayaan di dinya jadi jempe. Nu kade ngelintang sora manuk nu recet patemalan jeung pada manuk liana. Atuh panon poe ngarayap beuki lila beuki maju kaluhur. Dibarengan ku angin tiis ngadalingding matak seger nebak kana awak. Urang marikan kaayaan Nyi Titi jeung Nyi Inah alias Nyi Santi nu waktu tadi arasup ka tengah imah dibarengan ku Ki Sabda. Sajeroning lempang merengan Ki Sabda dina hatena mah boh Nyi Titi boh Nyi Inah ngadadak gegebegan sagala lantaran maranehna ngarasa panasaran. Hayang geura nyaho ngeunaan saha-sahana awewe nu kiwari ngaganti Nen Sukmawati di eta gedong. Hayang geura tepung hayang geura puguh mangkaning apan ceuk Ki Sabda cenah mah. Awewe geus dipiwanoh ku manehna samemehna. Puguh ngonang kapanasaran jeung kaheran nu lain lumayan. Nu matak lantaran hatena teu boleh dirobeda ku kaheran. Lempangna meuni asalila. Padahal apan dina teras gedong ka kamarna Nen Sukmawati teu sabaraha jauh. Demi Ki Sabda sajeroning marengan lempang duaan ih jempe we manehna mah teu ngomong naon-naon najan sakecap. Malah hayang batuk ge sigana teu ditahan. Tekung silila cunuk kahareupeun kamar Nen Sukmawati nu harita kaaya nutu. Gancang nu lempang teh eureun geus kitu Ki Sabda keketrok kana panto ngahajar datari. Saha? Tema sora ti jero nanyakeun saha-sahana. Abdi Nyi Mas, pun Sabda, temal Ki Sabda. Ngahajar datari najan ari sorana pinuhku dibarengan ku kasopanan jeung rasa hormat. Nyi Titi jeung Nyi Inah silih reret barang ngadenge Ki Sabda nyebut Nyi Mas. Sedeng sakanyaho manehna nu biasa disebut Nyi Mas tayalian lintang Nyi Mas centring keling. Siluman awewe adina Raja Cakrasena nu jadi sobat satyana Nen Sukmawati. Sanggeus lila nu duaan silih reret terus mancokeun paneuteuk kana palebah panto nu tetela masih keneh nutu. Rek naon Mang Sabda? Ceuk sora ti jero deui sorana halimpu. Jeung Nyi Titi katut Nyi Inah asa-asa apal kana eta sora ngan teu wani ari nanyakeun langsung. Bade priyogi ka Nyi Mas? Perlu ka kuring? Leres kitu pisan Nyi Mas. Anjeun tangtu ngajajabkeun Nyi Titinya jeung Nyi Santi nu hayang tepung jeung kuring. Leres pisan Nyi Mas. Ulah waka hayang ayeuna engke bada lohor ka dieuna. Ayeuna mah kuring keur embung diganggu, keur embung aya nu manggihan. Gancang tinggalkeun kuring. Janten teu tiasa ayeuna Nyi Mas. Bener. Nya sawios atuh teu naon-naon ayeuna mah pun emang bade kapayu deui, mangga atuh dikantun Nyi Mas. Heug Mang Sabda, kade ngajaga keamanan sing benernya. Jeung mun sakira aya jalma nyurigakeun kudu iatna jeung hati-hati. Mangga Nyi Mas. Diestokeun pisan ku Mang. Sanggeus jempe sora Nyi Euis henteu kadenge deui Ki Sabda malik ka Nyi Titi jeung Nyi Inah bari popna lalaunan. Kumaha tuh Neng? Geuning alimun diganggu cenah anjeunna teh ayeuna mah. Bingung buku Mang teh. Sawios ari alim diganggu mah Mamang da kitu kapalaina. Urang mun seug aya pagaweana teu napikeun naon we. Heug aya nu ngaganggu pan sok ambek nu mawi. Sawios lah teu kedah janten masalah. Tema Nyi Titi bangun anu narima kana kahayangan jalma nu aya di jero kamar Nen Sukmawati. Nu embung narima manehna jeung Nyi Inah katilu Ki Sabda mangsa ayeuna. Janten neneng moal maksa ari Mamang nya moal atuh Mamang. Kanggo naon make kedah papaksa sagala rupa. Sawios da kitu kapalaina apana janten teu kedah janten teuing emutan. Ulah benu we ka Mang. Ari amak mah henteu Mamangan asal langkung sae upami Mamang masihan terang kasim abdi. Ngeunaan saha-sahana ngaramun ke tepung pan teu kaget teuing. Hanya kal Ning lah. Hanya kal.
Mang tetiasanya ngemkeun margi kitu apan kapalai anjeuna. Mamang mati banjanten bodega aya paribasa, bibir sambung lemek, suku sambung lengka. Mamang alim ngarempak kana naon anu teu keng dipidamel, jeung nu teu kenging dikedalkeun ku mamang. Nukum. Sawios aitos janten kaputusan kitu mah. Abdi ge moal maksa bilih abon akibatna. Hayu turang ka payun deui urang ngobrol di payun dina teras neneng. Bade ka kamar heula abdi mah. Mangga we bade ka payun mamang mangga. Mangga atuh di kantun. Mangga mamang. Bareng jeung ngaleosna kisabda kahareup Nyi Titi ge jeung Nyi Inah alias Nyi Santi ngaleos deui ka tukang muru ka kamar manehna, kamar nomor 13. Datang ka kamarna sup duanana arasup ka jero guk gek dariuk dina bibi ranjang nu aya di dinya. Sedengkeun pantona ngahaja bieu ditutupkeun deui, malah mangahaja dikunci ti jero. Nyi Inah alias Nyi Santi nu tita tadi ngarasa kesel hayang ngomong, da puguh pipireuan bae apan tadi hari tapok ngamimitian muka obrolan. Teteh, kunaon ari teteh bet nurut wae kana omongan Mamang Sabda? Ari kitu, ari keudahna mah paksa atuh, paksa buka kamarna Den Sukmawati nu dieusian ku jelema sejen teh. Ngara urang terang ngeunaan saha-sahana. Katara paroman Nyi Inah bangun keheuleuh. Nyai, urang pan teu meunang wakan nyieun kakasaran, ari sakira tacan waktuna nu alus. Japati eta asa taya salah namun urang nurut kana omongan Mang Sabda. Manehna katempo jiga nu bageur, najan ari waspada mah tetep urang teh kudu. Urang kedah kudu pokona mah waspada pan nyai ge reseplin ka Mang Sabda teh. Nuhun resep pisan mung duka kumaha abdi mah bet ngaros kataji ku kakasepan Mamang Sabda mung ari kitu kaayana mah siga nu dirusiahkeun ngeunaan istri anu aya di kamarna Den Sukmawati teh. Bet keheul abdi mah geuning teteh. Nyai nu ngaganti Den Sukmawati kana tangtu jalma nu luhur elmuna. Lain jalma si itu si eta jabati kitu kana tangtu ditang tayungan ku Ratu Siluman. Jadi pananggeuhan diri Den Sukmawati. Nu matak urang kudu tetep iatna ati-atinya. Nyi Titi panjang lebar papatah ka Nyi Inah dibarengan ku kaayaan dirina. Nu tetep salawasna ati-ati jeung iatna ngajaga bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia, Nyi Inah rumengha pradalila bangun seunggah pacampur jeung begah. Matak penasaran abdi mah teteh nanya atawa bohong Den Sukmawati teu aya teh lantaran mujasmedi. Hal eta keur teteh ge di bahan pamikiran, tapikeun heula ananya teu aya ayeuna mah teu pokona manajan arisannya nama urang teh leungiteun udagan. Urang ka dieu pan sanyana mah rek nyerek ieu dan nyerekkeun Den Sukmawati. Bari jeung rek ngarebut keristitisan iblis. Pek ayeuna eueuh naha di mana mujasmedina mun nya mujasmedi teh. Teteh, kewe mu urang papae ka unggal kamar. Salian tinangan Den Sukmawati ge pan urang teh nalungti Kang Darta. Nu tetep teh katingat can kapenak. Bener urang talungtik ngan kudu geus peutingnya. Jeung kudu dina kaayaan Ki Sabda geus tibrasare. Sigana sesah teteh ngadaguan manehna setibrasare mah. Ayeuna kumaha mun kieu ye? Kumaha? Nyi Titi netep ka Nyi Inah manehna tacan ngarti kana maksud omongan Nyi Inah. Ongkoh apan ngomongna Nyi Inah tacan rengse. Paling dia carikna caket abdi teteh. Sok jeung kumaha Nyai? Nyi Titi ngadeukeut Nyi Inah diukna geus kitu mah Nyi Inah ngaharewos lalauna naker kana ceulina Nyi Titi. Di harewosan teh Nyi Titi harita ungut-ungutan tanda nu ngarti jeung surti kana harewos Nyi Inah. Sanggeus Nyi Inah jempeng harewosna Nyi Titi diuk ngangan deui ka Nyi Inah baripokna. Teteh satuju kana usul Nyai kitu, teteh satuju kana akal tarekah Nyai kitu. Muga-muga sing ngadatangkeun hasil. Mugi-muginya tetehnya mung dina ngajalankeunana sing lantip sing tartib ngaracaina herang laukna beunang. Beres lah. Boh Nyi Titi nya kitu deui Nyi Inah. Katara paromana jadi bear marah mah teu nyangka keur Nyi Titi. Ye Nyi Inah ngebrehkeun pamanggih nu kacidalan tipna.
Kalayan manehna yakin baris ngadatangkeun pihasil nu macekil. Ku jalan kitu mangka kaayaan Jangdarta baris dikanyahokeun. Nah masih keneh didinya atawa geus eueuh. Jep saterusna jarempe Nyi Titi jeung Nyi Inah jadi patinggaloler nang karak benang ngareneng. Bari panoneuteub lalangit kamar atuh Nyi Inah ngomong lalaunan. Nah kunaon nyari Bioco tacan ka dieu nya? Nya boting teu cios maka ditanyai lah. Leuheung mun teu cios kumaha lamun salempang sok sieun anjeunna ngabujeng ka dieu di perjalanan manghi bancang pakebu. Melang teteh mah nyai. Mugi-mugi atuh teteh anjeunna teh salawasna dina kasalamatan. Nya mugi-mugi atuh nyai da kitu pisan harepan teteh oge. Berai kolebat gambaran nu jadi inung nemongan dina kongkolak matana. Breh gambaran nu jadi bapa nu geus mulih ka jati mulang ka asal akibat keris titisan iblis. Kasawang siga nu nitah ka dirina pikeun ngayakeun balitungan ka pihak Nen Sukmawati. Inget palabadinya daek teu daek ngalantaran ke Nyi Titi rembes Cipanon. Dirina bener-bener kagagas ku sakur kajadian nu geus lawas ka sorang. Abari asa dosa de lantaran manehna can bisa ngayakeun balitungan jeung Nen Sukmawati sapara kanca. Keris titisan iblis geus ngahakan korban lobanaker, tacan bisa direbut tina leungeun Nen Sukmawati. Di pihak sejen Ki Sabda harita muru kana teras gedong. Geek diuk dina kursi urut manehna tadi diuk panon ngawaskeun kanu jauhna. Kawas nu hayang sidik kana kaayaan sabudeurna wangunan gedong. Sajroning diuk hatena bet inget deui ka Nen Sukmawati nu kiwari keur nyanangan hukuman di nagara. Sok sieun teu tahan Nen Sukmawati narima hukuman ti Kangjeng Raja. Najan kumaha keur diri Ki Sabda ngaharepkeun pisan Nen Sukmawati bisa datang deui bisa kumpul ngariung jeung pihak Nyi Titi jeung pihak Nyi Santi jeung Nuliana. Hiji waktu apa Nyi Titi jeung Nyi Santi kana tangtu ngayakeun perkara Nen Sukmawati. Tangtu dirina bakal ngarasa bingung. Damannya kudu ngabohong tuluy-tuluyan nyebutkeun keur Mujasmedi teu eureun-eureun. Dan Mujasmedi mah apantara lila-lila teuing mun dibejakeun aya di alam siluman kadatang tu bakal goreng temahna. Bisa we para mojang nu aya dinya bakal kalabur. Mun kalabur lapur meureun moal aya deui mojang nu baris tumbak kangge Kangjeng Raja Prabu Cakrasena. Keur jongjon dirina ngahulang umar lamunan sosoranganan. Dina teres eta gedong ari rong heap teh anu datang. Bakating kuparna ngumar lamunan diri Ki Sabda nepi ka teu katempo ti jauhna. Kajalma nu kakarak datang ka hareupeunana nyaho-nyaho geus nampeu aya hampeurepeunana. Sampurasun nuhun bilujeng siang Aden. Ceuk eta nu anyar datang tetelatang tungan saurang nini pohara kolot. Oh rampes nini mangga calik. Mangga calik. Ki Sabda lilir tina ngalamun gancang manehna ngabagiakeun kalean someah naker. Ah sawios Aden, bios nini mah bade di dieu we Aden. Si nini mungeun di sina diuk dina kursi manehna ngadonangtung. Bari katempona mata kuatir da tongongna geus bongkok, jaba kulit geus peot atuh buuk ge geus barodas. Nini saha teh nini teh? Ti mana kawit sareng ti mana lemur matuh Banjar Karang Pamidangan. Sareng bade ka peryogian naon nini pangna salira sumping ka ieu patempatan. Ti payun nini teh sateu acan ngawaler kana patarosan salira Aden. Langkung ti payun bade naroskeun heula eunah leres ieu teh bumi Nen Sukmawati nu parantos kasohor ahli tutulung kanu butuh, ahli tatalang kanu susah. Leres nini leres pisan. Nuhun ali leres madata dina masugan teh. Reka inyasab nini teh. Kawit ti lemur suka maju ari nini teh nya Aden, nini teh ngaran maka telah nini Ici. Pangna ayeuna ka dieu teh taya sanes nini hoyong ngadeuheusan we ka kersa Nen Sukmawati. Cek si nini nerangkeun ngaran jeung padumukanana. Bari oge dibejakeun ngeunaan permaksudanana. Dibejakeun yen manehna aya kaperluan ka Nen Sukmawati. Terus terang bebeja hayang ngadeuheusan ka Nen Sukmawati. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso.
Ari Kisabda salila-lila manehna mencerong kana tangtungan sinini nuges terus terang ngabejakeun ngaranjing padumukan asalna. Kakara ayeuna manehna para wargi sadaya nyaho make aya nini datang kadinya. Apaan biasa namun udah datang sok barudak parawan, boh nu gering boh nu boga panyakit aneh, atawa nu hayang payu hayang bais bisa gancang menang jodoh. Ari ieu bet saurang nini nuges peot cenah hayang tepung jeung Nen Sukmawati. Sanggeus lila dipencerong Poki Sabda ngajak deui nyarita. Ngasongkeun ripananya ka si Nini. Janten Nini teh palai tepang sareng Nen Sukmawati. Sumuhun ngahaja mios ti tabihna teh margi hoyong jonghok hoyong tiasa tepang sareng anjeunna. Bade naon ka Nen Sukmawati Nini? Sanes bade naon-naon mung Nini teh hoyong ngabaktikeun diri we nyebakeun raga sesa umur sakieu geus kakolotanna teh. Bade dibaktikeun ka anjeunna manawi anjeunna percogi ku padamel boh kanggo purah nyangu boh purah nyeuseuh atanapi padamelan anu liana. Nini mah sanggem kanggo midamelna nu penting mah cape sakedik mah teu sawios-wios asal cekap dahar nginum. Etang-etang mihapekeun beuteung di dieu kitu manawi kapriyogian Nini saleresna teh Aden. Ari Aden teh Aden burak teh tanapi sanes kitu. Si Nini nelak-nelak kana keuretan beungeut Kisabda. Hehehe. Ki burak mah geus teu di dieu Nini manehna mah geus kaluar kuring mah Sabda kakara 2 poe di dieu ge. Den Sabda nuhun atuh ditepangkeun sareng Nini. Bingah keur Nini ge Aden. Nini memangnya di dieu butuh ku pagawe. Lantaran pagawe teu eudak kaluar minta eureun. Bukan naon sabab musabab nama. Tapi geus heubeul. Geus aya 5 taunna pek teh. Ayeuna geus mulang ka lemurna. Atuh kabeneran di dieu eueuh tukang masak jeung tukang nyawu. Syukur aya Nini ngan eta apa Nini teh geus kolot. Nah kira-kira Nini kaduga keneh digawe. Kaduga keneh Aden di lemur ge. Dan Nini mah tara aya di imah mimindang nama sok ka kebon atawa ka sawah. Bari ari balik ka imah teh tara lengo sok aya we mawa suluh atawa naon we nu bisa dibawa. Syukur ari kuat keneh mah ngan ayeuna kabeneran teh Nen Sukmawati nuju angkat. Buka bade sabaraha dinten lamina kuring ge can apa. Najan kitu di dieu aya gentosna minangka wawakil Nen Sukmawati. Ku kituna muga-muga Nini bisa ditampi ku gentos Nen Sukmawati. Kumaha kersa Nini ngantosan sumpingna Nen Sukmawati bari nyobia didamel. Sok sanaos disarengan kudu sanes. Unyuk sumanga Nini mah moal bade baha kapalang Nini parantos dongkap ka dieu. Janten sanaos teu aya Nen gen Nini mah bade teras we ulun kumawula dupi ngagentosna teh saha Aden? Nyi Euis alias Nyimas Pajarwati kakasihna teh Nini. Yuk urang ka jero urang langsung ka tukang. Kabeneran aya kamar urut biemeh baheula. Yuk Nini tuturkeun kami. Mangga Aden mangga. Harita keneh terus bae si Nini nu ngakukeun ngaran Nini Ici. Marengan Kisabda ka tukang ngajug ka kamar kosong urut kamar sarena biemeh mangsa ti heula. Datang ka kamar kosong urut biemeh si Nini disina asup ka jero. Tetela najan kasebut kamar para di pembantu atau kamar babu. Kaayaan pi kabetaheun bareresih jeung raresih. Didinya aya dipan, aya lomari wadah pakaian jeung aya kaca toilet segala rupa. Kisabda nangtung di lawang panto bari pok ngomong ka si Nini. Da ieu kamar keur Nini. Sok we gunakeun cicing we ku Nini cicingan. Anggap kamar sorangan. Kudu disaruakeun jeung kamar di imah Nini di lemur Nini. Kumaha betah kira-kirana Nini? Aduh nuhun ieu Nini dipiwarang cicing di dieu di kamar sakieu pikaresepeunana. Kamar anu lega sareng deui geuning menira resik. Betah Nini mah Aden, betah daek medu betahna ge yeuh Nini mah. Katara bangun bunga Nini Ici ngomong make jeung seuri sagala. Hehehe syukur atuh Nini ari betah mah. Syukur ari betah mah keun we. Keun atuh teu beteh mah teu dibeteh-betehin we ceuk urang Jakarta mah Nini. Nu penting malah ulah wakadina mah naon-naon. Mending istirahat lantaran lalampahan di lemur Nini ka dieu
karena tangtu capek lain lalampahan enteng-enteng merenya. Ai capek mah henteu Aden, da geus biasa keur nini maleumpang ka pasir ge atawa ka pasar. Mung eta nini teh hoyong tiasa tepang sareng dunungan nu engal. Wios sanes sareng Den Sukmawati ge da sami dunungan ini ku kituna iraha kinten-kintenan ini tiasa jonghok sareng anjeunna Aden. Sareng Nyi Euis maksud nini teh? Sumuhun sareng Nyi Euis alias Dimas Pajarwati teh Aden. Pun keputinya ayeuna sok heula kuring rek kahareup di wayahna ditinggalkeun. Mangga Aden, mangga mun bios nini malah dikantunkeun di dieu. Leos kisabda harita kahareup deui ninggalkeun Nini Ici sorangan di kamar tuka. Atuh Nini Ici sanggeus kisabda eueuh mah gagancangan nutupkeun panto bari terus ku manehna ditulakan ti jero. Ngaso deui para mitra, ngaso. Para mitra anu mulia, di buruan gedong Den Sukmawati beulah wetan palebah rungkun Jarom bareng jeung tadi ngaleosna si Nini jeung kisabda arasup ka jero imah. Si Odet jeung Udi harita pating ku ciwes ngaromong. Moal naon euy Bioco kitu di euy? Moal sugan piraku curigaeun eta jalma tadi narima si Nini narima Bioco. Bisa anu ge Bioconya lumpang bongkok geus puguheun dari rupana mah. Atuh pan ku Aki Sukmarasa teh disina persis Nini. Ngan eta sorana lah bakal persis Nini kitu atau moal Det? Tuh inget tuh euy tapi piraku da meureun Bioco ge hayang hasil permaksudan. Moalnya manehna teu bisa nyamur sagemlengna kasup jeung sorana ngomong jadi Nini. Heran euy nya dinya. Heran kunaon euy Det? Heran ku eueuhna we Den Sukmawati euy. Na keur di jero kitu atau keur init-initan? Tuh ingat udah jang darta ge teu katingali geus nya. Nya euy melang euy lah. Mun urang jurag we kitu ayeuna. Kudu ngabantu Bioco jeung Nyi Titi katut nyina. Ulah waka, keuna sina jongjon heula Bioco jeung Nyi Titi katut nyina ngatur siasat. Urang percaya keune ka maranehanana pokona mah. Bet piraku teu ngadatangkeun hasil nyawa cekil. Ngan mun ngalaman kagagalan komo nepi ka aya kajadian teu diharapkeun. Kakara urang ngabantu euy. Nya lah teu naon kitu ge nu penting mah. Urang mah kudu tetep iatna we, tetep hati-hati jeung waspada euy. Aya di dieu teh ulah rek gegabah, ulah rek ribut. Mun ngomong ge ulah tarik-tarik teuing nya euy. Nya atuh. Tuh geus kaluar deui tuh lalaki tadi. Si Udi ngomong lalaunan bari nunjuk kana teras gedong Den Sukmawati. Uluh, nya we euy. Temal Odet sarua mencerong kaki sabda nu memang geus aya dina teras gedong. Waktosna se